pamirsa, tepang deui sareng simkuring Firdi, simkuring Alivia. Dina acara Warsagar dinten 12 kaping 8 bulan Februari 2026. simkuring sareng rerencangan badi masihan informasi ngeunaan pabukon anu viral di Garut nyaeta Parmadenda. Pabukon ieu kawenta di kalangan remaja kulantaran tempatna anu estetik, kekinian, bukuna anu kawilang komplit. Oge tempatna anu strategis tiasa diakses ku transportasi umum. Sangkan langkung eces, hayu urang sami-sami ningali kaendahan pabukon anu viral di Garut. Di ditu tos aya Jalipa, mangga ku Jalipa di haturanan. Hatur nuhun ka Firdi sareng Alvia anu atos nyempetkeun simkuring kangge wawancara. Di dieu simkuring atos aya di tempat ku kituna hayu langsung urang we wawancara. Di dieu simkuring atau sareng penjaga anu aya di perpustakaan. Tiasa Bapak saha namina? Sareng nami Bapak Undang C. Suparman. Mohon. Langsung wae kanu pertanyaanna. Saha wae masyarakat anu pangseringna nganjang ka perpustakaan ieu sarta naha golongan eta anu paling loba datang? Anu paling seueur nama marurang kali sakola di SMA sareng di mahasiswa-mahasiswi. Iraha waktos pangaramena pengunjung perpustakaan sarta naon sababna waktos eta jadi paling rame? Paling rame teh dinten Jumat sareng dinten Sabtu kumargi dinten Sabtu panginten sekolah libur. Mohon. Tina hari Senin sampai hari Kamis kumaha keadaana? Keadaana lumayan banyak sebenarnya mah cuman kalau hari Jumat dan hari Sabtu melebihi dari hari-hari biasa. Nah, masyarakat ayeuna masih perlu nganjang ka perpustakaan sanajan informasi gampang kapanggih dina internet. Kemungkinan seseueurna nya sambil ngobrol sareng rerencanganana. Da panginten upami dina media sosial mah biasa nyalira. Tapi kan upami di perpus biasa sambil ngobrol sareng rerencanganana. Kumaha strategi perpustakaan pikeun narik minat pengunjung khususna barudak ngora jeung pelajaran? Anu pokok utama nama dina tempatna bersih, nyaman, sareng toiletna ge bersih. Kumaha pangaruh ayana perpustakaan ieu kana kahirupan sosial jeung pendidikan masyarakat sabudeureun tengah kota? Alhamdulillah saya tiasa da Bapak sok naros kamarurang kali kumaha. Alhamdulillah Pak saya saurna kangge marurang kali jamaah ayeuna mah tiasa kangge sambil ngobrol sambil belajar sareng nu sanesna tiasa sambil kerja oge. Karena tempatna nyaman mungkinnya muhun ka estetikana oge sae mungkin. Da panginten tina masalah kenyamanan, kebersihan, sareng wifi-na kan gratis, terus fasilitasna gratis, cuman bukuna teu tiasa ditambut. Terus anu terakhir, naon peran utama perpustakaan ieu keur masyarakat di tengah kota salian ti tempat maca buku? Anu peran utama nama supaya masyarakat Garut
tiasa palalinter. Nah, palalinter sareng sarukses sepaentan gitu. Sakitu wae Bapak hatur nuhun anu atos ngajawab pertanyaan-pertanyaan ti simkuring. Hatur nuhun sami-sami Bapak mung tiasa salah kadarna panginten ngucapkeun anak. Mangga eta mah. Hatur nuhun Bapak. Salamun. Ti dieu simkuring atos sareng pangunjung anu ti perpus. Bapak namina saha? Pak Dian. Langsung wae ka pertanyaanna. Naon manfaat utama anu Bapak rasakeun saenggeus dongkap ka perpustakaan di tengah kota ieu, boh dina ilmu pangaweruh, boh dina kebiasaan maca? Ya, alhamdulillah manfaatnya tiasa nambihan wawasan ya, tentang keilmuan ya anu aya di dalam perpustakaan ieu teh supaya ningkatkeun minat baca kanggo masyarakat Garutnya khususnya nengnya terutama Bapak mah kanggo murang kali itu itu namanya sabar alaminya itu perpustakaannya namanya sabar alami Mohon aya setahun anyaran mohon. Anyarannya tak Bapak mah biasa soka misalkan anu di mana di rumah sakitnya lainnya alhamdulillah aya di mengal janten ulah terpatut hiji wae gitu nya aya beberapa perpustakaan langkung saya gitu nih. Mohon saha wae golongan masyarakat anu paling katingali ngamangpaatkeun perpustakaan ieu sarta kumaha pangaruhna pikeun kahirupan maranehanana? Anu katinggal mah mungkin seunama orang kali sakolanya anu SMA kuliah oge ninggal teh nya teras anu tos sarapuh mah kirang nah hanya di Garut teh mungkin Bapak ge seringnya kan usia 47 kieu teh kahoyong nama masyarakat Garut ge anu usia lanjutna oge langkung nambah wawasan baca buku eta langkung saenya. Di mana posisi perpustakaan ieu dina kahirupan masyarakat kota sarta kumaha peranna di lingkungan sabudereuna? Posisi lokasinya neng. Alhamdulillah ini strategisnya nengnya pas pisan di caket alun-alun Kota Garut janten seueur lah pengunjung anu biasa bari ameng atau ngahajakeun dongkap ke alun-alun terus mampir ke perpustakaan kanggo nambi wawasannya keilmuan. Iraha waktos anu panghadena pikeun datang ka perpustakaan ieu numutkeun Bapak sarta naon alasana? Menurut Bapak mah anu saya mah bukan teh hari Mingguan sareng Sabtu magi menurut pengalaman Bapak di luar negeri masyarakat luar negeri mah ke perpustakaan teh hari Sabtu sareng hari Mingguan magi hari weekdays atau hari kerja mah teu aya waktos kanggo baca di perpustakaan. Nah akhirnya di batu rumah neng baca teh di perpustakaan teh hari Sabtu dan Minggu anu pas liburna janten di urang mah tibalik hari-hari libur masyarakat tutup atuh kumaha rek baca nanya janten mun tiasa mah bukan teh Sabtu Minggon ge buka atau di liburna atuh hari naon anu hoyong liburna misalkan biasanya kan hari Senin ya atau sampai Jumat teh eta teh hari sibuk kanggo padamal atau mun angkal sekolahna kan full day-nya tiap pagina sampai sore gitu kan. Wih, kemudian mampir ka dieu teh rada-rada wengi teh nya. Nah, dan usulan di Bapak mah saena sapotos luar negeri oge saena mah kitu minggon ge buka. Janten pami barangkali hoyong ka di pas libur teh biasa. Ya. Kunaon perpustakaan di tengah kota masih penting pikeun masyarakat sanajan ayeuna loba sumber informasi digital? Pami langkung penting perpustakaannya neng daripada sumber digital karena digital itu cek Bapak mah kirangnya margi masyarakat pada umumnya oge resep seperti meh aya sosialisasi ketemunya wangkong oge tiasa mungkin sareng ketemu warga di dieu pami digitalisasi mah kan perorangan masing-masing individualis tidak ada sosial. Oke, iya mah nu kieu mah istilahna mah di luar negeri masih diageng-agengkeun lah. Meskipun masyarakat luar negeri oge
ngajina digitalisasi tapi da anu seperti kieu ge tetap dipertahankan. Anu terakhir Pak, kumaha cara perpustakaan ieu ningkatkeun minat maca jeung diajar masyarakat sarta naon nu masih bisa dibenarkeun? Cara nama mungkin mengedukasi nengnya masyarakat, menggembor-gemborkeun isa nama lewat kumahanya iklan semacam gitulah ke masyarakat khususnya Garut supados mempromosikan pada membaca teh supaya jadi hobi gitunya ulah hobi teh museu namun dinya eta ge bios cuman dari luar negeri ge neng sami hobi banyak seperti itu cuman kesadaran masyarakat di sana itu dari hobinya itu tetap diselipkanlah hobi membaca. Sakitu wae Bapak hatur nuhun atos tiasa diwawancara aku Simkuring. Mohon sami-sami neng. Keras sandi neng. Semoga bermanfaatnya Bapak. Ya, hatur nuhun, hatur nuhun. Sakitu wae ti Simkuring. Simkuring Zalifa Umaira sebagai reporter pamit undur diri kembali ke studio ke Firdi dan Alifia. Atur nuhun ka reporter anu tos masihan informasi ngeunaan pabukan anu nuju viral di Garut. Nah, pamirsa, saupama hidup resep maca buku, tempat ieu tiasa janten tempat favorit pikeun maca lantaran tempatna anu kawilang strategis. Sakitu informasi anu tiasa didugikeun Simkuring Firdi, Simkuring Alifia. pamit mundur, pamit mungkir. Hirup Sunda.